Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng anu teu acan subscribe-na mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha janji Mang Aa, sababaraha dinten anu kapengker urang sami-sami deui neraskeun hanca dongeng anu teu katunda. Anu judul dongengna sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Dina sababaraha waktos anu parantos kalangkung, Mangga A parantos medar ieu dongeng teh dugi ka seri anu ka-18 nya. Dina dinten ayeuna urang sami-sami medar hanca dongeng urang sadayana nyaeta dina seri anu ka-20. Dina seri anu ka-18 sakumaha anu kauninga ku urang sadayana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Ginggi teh nya anu masih keneh aya di Tanjung Pura. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sanggeus nyarita kitu Ginggi menta disadiakeun kadaharan anu nyampak di warung. Nu boga warung harita gura-giru jeung budak parawana sasat pak pikpek nyadiakeun sagala rupa kadaharan. Sabot nungguan Ginggi hahariringan ngarasa nikmat diladen ku jalma bari binuh ku hormat. Hirup mah loba pilihan, tapi mun salah milihna urang teh kaasup jalma kasoran. Sabenerna mah ieu teh galindeng Ki Darma, lamun keur ngahuleng wayah tengah peuting diuk dina batu Ki Darma teh. Bari ngawaskeun mencorongna bulan anu mabrak. Lamun geus ngagalindeng kitu Ki Darma sok cindekul salila-lila. Ginggi bisa nangenan ye anak nu jadi guruna boga polah kitu teh seupama sok padahal alam keur endah, bulan keur moncorong, jeung angin keur rep. Cek Ginggi harita zaman masih keneh kumpul ngariung di mumunggang Gunung Cakrabuana. Salah tuh nya polah aing dina ngalawan raja teh. Ki Darma harita kalah nembalan ku pananya. Nya meureun kumaha masalahna we Ki Guru? Tembal Ginggi sabot keur meuleum daging manuk wali. Lamun raja teu nyieun codeka nya teu hade dilawan Ki Guru. Lamun nyieun salah nya meureun perlu dilawan. Sadayana anu dimaksud ngalawan di dieu teh teu kudu ku jalan peperangan, nya ku panca parisuda we. Ceuk Ginggi dabungan Ki Darma kungsi nerangkeun naon anu dimaksud panca parisuda teh. Nya cek basa Kiwari mah kritik membangun meureun kitu panca parisuda teh. Tapi sabenerna mah Ginggi nyarita jiga ngawarah ngojai kamari nitah manuk diajar ngapung. Sabab pan salila Ki Darma dipisatru ku raja inya nama henteu baruntak. Komo ngalawan ku senjata nya ku panca parisuda teh we. Ngan bae raja anu ayeuna teu kaupan tersep dikritik ku bawahan, malah nudingna bawahan teh geus baruntak ka nagara.
Ginggi ayeuna keur ngagalindengkeun wirahmala gubuatan Ki Darma ngan bedana Ginggi ngagalindeng teh dume hatena keur bungah sabab saumur nyunyuhun hulu kakara ayeuna diladenan dahar ku batur teh. Kumaha henteu rek senang sabab beuteungna anu keur lapar disampakeun ku rupa-rupa kadaharan anu ngareunah jeung rupa-rupa deui deungeuna oge. Malah saking lobana jenis kadaharan nu nganterkeun kadaharan oge aya lalaki kana tiluanana kabeh naranggeui dahareun mani sababaraha tanggeuyan. Naon ieu? Ceuk Ginggi. Lauk Raden. Nya lauk naon? Balidra nu ieu mah lauk ti Citarum. Ari ieu geuning lauk keneh. Tah nu ieu mah lauk hampal sami ti Citarum. Tah ieu mah jiga endog lauknya. Ginggi nuduhkeun kana hiji paisan. Sanes nun ieu mah sayur turubuk. Cing ngasaan. Ginggi ngahuapkeun sayur anu katelahna turubuk teh ya. Geuning asa endog lauk. Sumuhun malah ku anu sanes mah sok disebat endog lauk we nu kitu teh, ceuk Juruladen. Keur kitu torojo deui Juruladen awewe ngan lain budak parawan nu tadi ieu mah. Da ieu mah umurna jiga leuwih kolot ti 2 tahunan. Sarua geulisna mah malah beuwirna ge make gincu sagala jeung pipina dipupur. Ginggi manghanjakalkeun sabab mun teu make alat kageulisan sabenerna ieu awewe teh geus geulis ceuk Ginggi mah. Si awewe nu ieu mah teu katembong cakah cikih, leumpangna lir maung teu nangan. Nanggeui baki anu dieusi kendi nya naon eusina mah teu apal Ginggi oge. Manawi kaanggo Kakang, ceuk si awewe mani halimpu sorana teh. Ari ieu teh naon? Cai saripati bungbuahan kaulanun, tembal si geulis. Bungbuahan naon? Sumuhun rupi-rupi we aya buah kaweni, aya buah manggu, aya buah ganas. Bilih kirang amis tiasa dicampur ke cai tiwu Kakang. Ceuk si geulis nyebut Kakang, hatena ngalenyap basa disebut Kakang teh. Tuk Ginggi neke tarangna sorangan. Dasar lalaki galak sinongnong teu kaop mireungeuh awewe geulis, ceuk pikirna. Kunaon Kakang? Si geulis heraneun kunaon Ginggi neke tarangna sorangan. Ieu aya reungit, ceuk Ginggi bebelengehan. Sabot keur kitu ka jero warung geus daratang sabubuhan lalaki rupa-rupa umur. Jigana sarua edeuk ngadon dalahar maranehna ukur marlong. Ngan sawaktu Ginggi malik melong, kabehanana tarungkul atawa pura-pura ngalieuk ka sejen tempat. Tapi aya oge anu neuteup kana meja bari hookeun sabab dina meja Ginggi ngabarak rupa-rupa kadaharan. Hayu lur arumpu di dieu. Urang dahar ngariung geura, ceuk Ginggi nangtung tina bangku. Nu diarajakan silih pelong meureun rumegag sabab teu biasana aya nu teu wawuh ngajak dahar. Ieu kadaharan sakieu lobana moal beak di dahar ku sorangan mah, ceuk Ginggi bari haben ngahiap-hiap. Atuh ari geus dihiap-hiap sababaraha kali mah sanggeus sarilih pelong. Kakara maranehna daraek nyampeurkeun bari mekel bangku masing-masing. Ayu dalahar, mun kurang karimenta deui, ceuk Ginggi bari der miheulaan dahar. Kusabab Ginggi cacarita bari someah atuh nu diajakan dahar teh kabeh oge dalaharna bari suka bunga. Balake cerakan bari ceplak.
Sababaraha urang madalaharna bari suka seuri jiga kokoro manggih mulut. Tukang warung oge malah diajakan dahar ngariung ku Ginggi dipaksa sanajan kekepehan nolak oge. Tong asa-asa keun ku kaula dibayarna. Tapi kumahanya cara mayarna ceuk Ginggi mungguh mawa heran keur anu ngadenge komo keur nu boga warung mah. Maksudna kumaha Raden? Cek tukang warung neuteub seukeut jigana manehna curiga sieun teu dibayar. Ginggi ngusiwel kana kanjut kundangna. Maksud kaula teh naha dibayarna kuno kieu cenah. Tukang warung molotot reuaseun mireungeuh keping duit emas sarawu tina maniting borela. Eta panggaluh nya duit kedah sarawu saduit emas oge tos langkung ceuk tukang warung. Ginggi ngasongkeun duit emas 2 keping, tukang warung molotot. Ieu atuh Ginggi nambahan 2 keping emas deui. Atuh tukang warung sungutna beuki calangap. Ari nu sejen surak ayeuh-ayeuhan mireungeuh Ginggi ngobral duit teh. Ginggi memang geus apal yen duit teh fungsina keur dipake barang beuli sagala kaperluan. Ngan anu manehna teu apal mah soal gede jeung leutikna pangajen saping duit emas teh mahikana naon bae. Kusabab teu apal itu sababna lamun mayarna sok dileuwihan. Ki Alpi anu cenah nu boga eta warung teh ngaranna banget ku bunga nampa duit kencring emas 4 teh ceuk manehna ku duit eta bisa ngagedean warungna. Nya syukur atuh ari gede mangpaatna mah ceuk Ginggi. Sabubuhan jalma anu tadi diajakan capek rahem oge sarua nganuhunkeun sababaraha kali. Ceuk maranehna kakara kajadian ayeuna aya jajak kabeunghar berehan sarupa kieu. Duit salira teh bakal seueur mangpaatna Raden. Awewe anu kumaha bae oge tinang tos kabongroy ku duit mah. Ceuk hiji lalaki kolot ngadenge kitu teh Ginggi gogodeg. Ah, kaula mah embung ngagoda awewe teh. Komo ngolo ku duit mah, tembal Ginggi. Ginggi geus ngadenge yen di Tanjung Pura oge aya awewe anu neangan pangupa jiwana teh kuna tawarkeun kageulisanana. Harita mah katalahna teh kembang dayang atawa leuwih kasar deui disebut telembuk. Atuh kanggo naon gaduh duit sakitu seueurna ari teu milari hiburan jeung awewe geulis mah ceuk eta jalma. Teu dijawab ku Ginggi teh malah manehna ngadadak jamedud baeud jeung panonna mureleng ambek ka eta jalma. Ngan geus kitu manehna jadi heran sorangan kunaon cenah beteu puguh babari kasigeung ku omongan deungeun. Moal mah perbawa aing boga duit loba jeung mamake pakaian alus kitu ceuk pikirna deui. Di tempat teh ceuk jalma loba tempat hiburan ti mimiti pamainan seperti main dadu, main kartu jeung teguhan. Eta anu mangaruhanana bareto zaman di Sunda Kalapa aya bangsa Portugis. Awewe jualan awak oge pangaruh ti bangsa Portugis cenah. Sabenerna mah lain maranehna nitah batur nurutan. Ngan penduduk asli jadi nurutan. Komo ayeuna Tanjung Pura teh sasat bandar palabuhan anu nepungkeun perdagangan ka Sunda Kalapa atawa ka Pakaleran saperti ka basisir eretan tepi ka Darmaga Indramayu jeung Muharajati Cirebon. Sanajan ari di Muharajati mah teu disebut telembuk tapi gundik.
Ari gundik mah panditikah ngan sifatna saheulaanan. Nah, gitunya ya aya dongengna ieu Pak Unu ya. Jadi kawin kontrak baheula mah gitunya Pak Ikno. Sabot si lalaki anu jauh ti pamajikan keur usaha di eta di tempat ke cenah lamun si lalaki eudek balik deui ka lemburna jeung gundik pipirakan bari teu parasea da apanan janji samemeh nikah oge kitu. Anu osok boga gundik di hiji tempat teh biasa nama kalangan sodagar sabab gawena ngumbara jauh ti lemburna jeung sok mulan malen. Jadi ginggi oge anu ayeuna boga duit anu kencring emas mandi dua kanjut kundang matung sabenerna mah bisa bae kikituan ngan meureun kurang-kurang nama hirup bakal awuntah ku alatan manehna loba duit si parawan anu tadi nanggeui kadaharan oge gilerna beda meureun sakalina ginggi ngajak kawin keur pikundikeun si awewe bakal bunga. Hirup mah loba pilihan tapi mun salah milihna urang teh kaasup jalma kasoran. Eta meureun salah sahiji maksud galindeng kidarma harita teh yen urang bisa sakama-kama nyieun lampah naon bae ngan lamun awuntah udar tina bebeneran nya hirup teh bakal mubah moal mangpaat. Ginggi ngaragap deui kanjut kundangna manehna jadi inget ka Suji Angkara teh salian ti tugasna ngumpulkeun pajeg nagara oge kabejakeun tukang niaga nya jadi sodagar. Usuntara anu pajah bapakna hirupna medah meduh loba harta. Boh Suji Angkara boh ku Usuntara sapopoe na teu weleh mamake pakaian mahal. Meureun keur maranehna mah harta anu dipimilikna teh bisa digunakeun sakama-kama jang sagala kaperluan hirup diantarana jang kasenangan. Tejaiyah jeung kahirupan kalolobaan rakyat pajajaran anu tigerat kudahareun. Meureun komo kandagalan teh Sunda Sembawa sabab kadudukanana jauh leuwih luhur batan Suji Angkara. Buktina mekelan manehna pikeun muru kadayeuh pakuan oge mekelan duit emas sakanjut kundang. Tapi sebenarnya mah barang anu katelahna duit teh bisa ngabahayakeun diri manusia, ceuk pikir ginggi. Kumaha henteu rek kitu? Apan kajadian dina parahu basa ngangkleung di Citarum oge. Manehna geus dipapagkeun ku Bajo Cai, geuning lalampahan rombongan seba nu dipingpin ku Suji Angkara oge dipegat harita teh ku begal. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Alhamdulillah dina deunget ayeuna Mang Aa tiasa ngawitan deui nya mang dongengkeun ka sadayana. Pamugi sakali deui anu ngadongeng oge anu ngadangukeun dongeng sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Nuju aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sehat lahir tumekaning batin. Aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana nu aya di Kabupaten Bandung, nu aya di Buah Batu, Kota Bandung, Cimahi di Kabupaten Bandung Baratnya. Oge di Tasik ka Ibu Dokter Yulinda Belia, kumaha damang Bu Dokter? Oge kanu aya di Garut ya. Urang Ciamis ka teh Tami Malihah ya, orang Ciamis sadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana nya. Aturan udah ngadangukeun deui dongengna di mangga ka urang Sumedang oge ka pacet ka Judin Pijit ya. Oge ka urang Jakarta, urang Tangerang, urang Bekasi, ka urang Banten kumaha daramang urang Banten. Atuh anu aya di luar Jawa Barat oge mudah-mudahan sadayana sehat. Sekali deui insyaallah
urang ngawitan deui nya ngadongeng neraskeun hanca urang sadayana dongeng sareupna di Pajajaran engke aya terasan dongeng-dongeng anu sanesna. Tah sabades teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna. Duit teh mawa rupa-rupa mamala tapi oge dipibutuh pokna. Kituna teh ngasupkeun deui kanjut kundang kana endongna. Nu araya katembong rada semu kuciwa basa ginggi amitan rek leuleumpangan heula. Ngan si rumaja awewe jadi katembong jamedud. Basa aya lalaki saurang sayaga pikeun maturan ginggi saupama eudeup neangan hiburan. Teu kudu ceuk ginggi. Ginggi leuleumpangan kaditu kadieu aya sabubuhan pamayang anu kakara turun jangkar. Sanggeus lalampahan neangan lauk dirarawa ditebeh kaler maranehna keur ngalobrol. Ngan pokok obrolan nyoko kana kajadian dua budak parawan anu maraehan manehna teh. Nya jiga nama bener maranehna teh paeh maehan maneh ceuk nu saurang. Heueuh panti kamari oge kitu nu nyarita teh ceuk baturna. Nu saurang ngagantung maneh, nu saurang leuwih pikagilaeun. Nawok beuteung na ku patrem. Pedah naon atunya? Cenahna mah sabada ngarasa kasucian awakna salaku awe aya nu ngagadabah eta teh. Taya ras-rasan pisan atuh eta jelema teh nya. Lamun kapanggih anu jadi ulon-ulona kudu nampa hukuman pati sabab geus ngahinakeun ka kaum lalaki di dieu ceuk nu sejen. Nya bener oi ngarugikeun kaum lalaki sabab ku ayeuna kajadian eta para awewe utamana anu gareulis geus tara lunta kaluar ceuk lalaki orenges harita teh ngomong. Ginggi anu ukur ngabandungan ngan nyerengeh seuri. Nu ngalobrol teh ngira-ngira yen si Raja Wisuna lain pituin urang Tanjung Pura pasti cenah jalma ti luar. Tapi pastina lah oge lain si Raden anu nganggo raksukan bulau ieu nya ceuk lalaki saurang. Anu Ginggi ngareret tetela nu nyarita teh anu tadi diajakan dahar di warung. Nu sejen tinggal lieu ka Ginggi sawareh aya anu curiga sawareh deui asem nu sirik. Eta meureun pedah Ginggi mamake pakaian ginding ari nu sejena mah lalodro jeung karunyin. Nyabubuhan kakara turun tina parahu malah da lolobana mah teu dibaraju buliglag kitu bae. Urang mana nu nuju ngumbara cenah mah bade ka dayeuh pakuan ceuk jalma anu nerangkeun tadi. Kudu ati-ati Raden ayeuna teh keur usum genting babari dicuriga jeung babari diganggu jalma jahat kangaranan jalma beunghar mah ceuk lalaki anu milu ngobrol. Nu sejen unggek-unggekan salah saurang ti anu keur ngariung nyebutkeun yen bisa jadi nu jadi ulon-ulonna mah hiji lalaki satengah kolot. Umurna kudu we 50 tahunan, irungna ngeluk jiga pamatuk ekek. Panona rada sipit jiga tuh. Itu zaman oi, geuwat ringkus. Ceuk eta jalma atuh sabubuhan jalma jadi laluncatan. Aya anu luncat ngajauhan ku sabab sieun, tapi aya anu luncat megat-megat si lalaki jangkung badag anu tadi dituduhkeun ku anu ngobrol. Anu ludeungan niatna memang eudeuh nyerek jalma anu anyar datang. Aya anu ngagulung ali jiga eudeuh ngeurad. Aya oge anu nyekel kolewang atawa sakadar nyekel badik. Anu ditarajang ku sabubuhan jalma kabireungeuh reuaseun pisan ngan basa.
pakarang gesting harembat manehna teu ngalawan teu nakis, malah ngadon ngalengkah mundur sababaraha lengkah tapi bari lengkah anu aya aturan. Ginggi rada kataji sabab eta mah jurus banteng mundur ciptaan Ki Darma. Nurutkeun palajaran dibikeun ku Ki Darma, gerakan mundur teh sabenerna mah mangrupa ancang-ancang sabab saterusna bakal nyieun serangan anu kacida gancangna. Ngan bae Ginggi salah panyangka sabab tetela eta jalma henteu laju nyieun panarajang ka hareup, tapi kalah terus mundurna bari lumpat atawa dina harti sejen eta jalma teh lumpat tarik tapi lompatna mundur. Ieu teh jurus panon di tukang, ngajauhan musuh tapi gerakan musuh tetep kaawaskeun sabab lompat mundur teh. Sakadet netra geus leungit tina panenjo sabab lompat mundurna mani ngabelesat gancang. Ginggi anu ngarasa panasaran ku gerakan kilat geus luncat ka hareup, geus kitu ngagunakeun jurus lumpat salimpat kidang, nyaeta wancahan tina jurus kidang sumeka tina kitab Ratuning Balasariwu. Lumpat tarik tapi balucat-balicet, lumpatna babalicetan teh kusabab hareupeun maneh loba alat-alat pamayang anu ting tarumpuk. Kaduana sangkaan jalma lieureun teu bisa mireungeuh eces kana gerakan manehna anu babalicetan. Saban anu aya di dinya memang teu bisa mireungeuh kalawan eces kajaba ukur aya kalangkang ngolebat. Keurmah pan kaayaan teh remeng-remeng ukur kacaangan ku cahaya oncor di sisi darmaga. Ginggi harita teh ngabelesat. Para wargi mitra kaum dangu sadayana. Waktosna parantos seep rupina dina episode anu ka-20 ieu dongeng sareupna di Pajajaran. Cekapkeun heula dugi ka sakitu insyaallah episode anu salajengna urang sami-sami teraskeun kitu nya. Ieu kumaha Ginggi teh lalakuanna yeuh keur ngudag musuhna, urang sami-sami we teraskeun dina channel dongeng mangga. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten. Kirang sinareng langkungna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.